Ka bumi atuh. Pada non sih. Ka bumi heula we. Bapak ya tuh. Teu aya nuju mancing. Aya boga parawan ngan bobogohan wae kabukina teh ya lain mau gawe di pabrik ngan atau itu iya bantuan mancing ke di dia ngurutan Udah bantusannya. Nya. Kan orang tilanya. Kemana sih? Kemana di? Kasih Amelula. Ayo Harim, ayo. Gercep teh ke haren teh teh. Orang tilanya. Ayo sok. Geus ke dia. Tadi jalan. Harim. Mel. Kunaon Mel? Bi Amel badannya rios, tapi kumahanya? Nyasuk nyarios we. Tapi bingung, nyariosna kumaha. Nyarios nang sih. Amel yang putus. Ih, sanes. Itu Naon? Sok nyarios we. Amel hamil. Udah kencengan coba tekadanguan. Amel hamil, Bi. Bener Mel. Amel kudu kumaha, Bi. Amel can siap gadu anak. Aldi ge terang kudu kumaha Mel. Aldi ge can siap. Wow. Halo, assalamualaikum Mel. Waalaikumsalam, Sil. Nuju sibuk tuh. Ente Mel, bade naon emang? Amel hoyong curhat, Sil. Wios tuh. Oh, nya wios. Hayu curhat weh. Tapi iya rahasianya. Tuang ngawartos ka sasaha. Nya insyaallah Mel. Selpi mau wawartos ka sasaha. Iya tentang Aldi sarang Amel, Sil. Kunaon emang? Amel aya masalah sarang Aldi. Nuju pas saya sanes. Amel sarang Aldi, Aya masalah. tapi henteu pas saya. Emang masalah naon sih Mel? Amel hamil, Sil. Astagfirullah Mel. Bener. Kok bisa? Emang Amel sarang Aldi. ngelakukan eta? Nya, Sil. Amel bingung. Amel kan siap kedua anak. Tapi Mel,
Amel sareng Aldi kudu tanggung jawab ka bayi nu aya di kandungan Amel. Najan Amel can siap gaduh Dua anak ge. tong digugurkeun. Bayi eta teu gaduh salah nanaon Mel. Amel bingung sil. Amel bener-bener bingung kudu kumaha. Aldi terserang. Atos. Terus cek Aldi naon cenah? Aldi ge teu terang kudu kumaha sil. Amel sarang Aldi sama-sama butuh waktu saper mikir. Oh, nya tuh Mel, tapi kadenya tong sampai ngambil keputusan anu salah. Nya sil. Nuhun nya. Terus ngadengekeun curhatan Amel. Teu salah teh nya. bising. Amel ganggu. Nya Mel sawangsulna insyaallah ku Silpi dijaga rahasiana. Assalamualaikum. Salam. Main teh ngajak-ngajak. Cing deh anggel konsentrasi ya. Tah, bagaya segala konsentrasi segala lah hari oge. Main mah kudu butuh taktik atuh, Bos. Mamam tah taktik. Kebenaran wes ya. Ah, lo balesan. Terima kekalahanmu, Nak. Coba tah main si Ripaldi. Yakin aing si Ripaldi bisa menang. Jeung maneh ge urang menang kumaha teh nyi si Ripaldi, cetek, Bos. Wah, di ngaremehkeun sia. Tang Di. Oh ayo siap. Yakin aing mah bakal menang. Harus geser gantian. Tong sok percaya diri sia rak. Sia kata bisa alay frustasi deh. Kita bunuh diri dinya. Oh. Ih, tadi abang bunuh diri. Sugan kayak beritana. Seorang pemuda ditemukan tewas bunuh diri dikarenakan kalah main catur. Geus tong loba bicit buru, gas ah. Terus kita teh gimana tuh nya? Mancing lah, mengingatkan ke pusing. Sugane menang bayawak. Tah. Teu beunang pan. Beak we maraban lauknya. Sugannya enak mah parabna gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuang lantung pak bulan tapak bolol baleran. Fa. Enak menang ya lah. Mancing terakut isuk tuh menang. Sak. Oh, aing menang deui. Si kumaha sih Di? Bisa elek gitu. Main lagi elet intro pisan. Ye, dengekeun barudak. Pikiran aing mah masih jernih. Siga sadar dia pikiran hari malulu. Tekan eleh wae geura main teh. Bisaan syarat bisaan. Mantap dah. Ada ya.
Ayo Bi, kalabar. Nah, Amel tuh kuna naon? Ente Bi, tapi na tadi gatina seueur sih cigana Amel kaguguran da. Terus masih? Ya kumaha deui sih, da Amel kita terangkud kumaha. Ya tuh, enak mah terus tong kitu deui we. Ali janji mah ngakukeun kitu deui. Enak orang bobogan biasa we, ulah berlebihan. Jujur, Aldi sieun Amel hamil deui. Nya Bi, Amel ge alim. Nyantos, Aldi we heula nya, bisa aya bapak we. Nyantos kadenya. Nya, Aldi we heula nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya di Nangis di Mas Amel. geus ulin. Ya naon deui sih? Eta cirehan ka mana? Tadi ke jalan deh yang harimna. Mana henteu? Si anjing. Beri atuh sia teh baperan pisan. Tapi punten ya di. Orang mah ieu cuma sekedar ngingetan we ka maneh lain maksud naon-naon. Lamun bobogohan teh kade di. Kumaha maneh sok ulin ka imahna. Bisa terjadi kesempatan dalam kesempitan teh apaan? Sing eling di. Lamun maneh can bisa bener awe maneh mah minimalna tong dirusak. Jagaan di. Geus loba contoh di luar. Karunya. Heuh nya orang eta marak. Nya ieu mah urang siling ngingetan we, da jelema mah kabega aya hilapna. Heuh siap rak. Nuhun nya. Lamun rek carita naon mah ka urang we tong sungkan kalem. Heuh pasti eta mah.